Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, pendengar penonton ieu channel yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan pada bahasan hukum nun mati dan tanwin. Ayeuna bade diteraskeun kana anu nomor kahiji nyaeta idhar. Hukum nun paeh sareng tanwin anu nomor kahiji teh idhar. Hartos idhar saur lugot nyaeta al-bayan. Hartosna jelas. Idhar saur istilah nyaeta ikhraju kulli harfin mim makhrajihi fayudharani inda hurufil halqi sittah. Hartosna ngaluarkeun sakur-sakur huruf tina tempatna huruf mangka jelas bunyina nalika patepung nun paeh atanapi tanwin kana pirang-pirang huruf halak atau huruf genggerong anu genep. Idhar nomor kahiji dina hukum nun paeh sareng tanwin teh saur qaidah fal awwalul idharu qoblal ahrufi lil halqi siturut tibat fal ta'rifi. Fal awwalul idharu qoblal ahrufi lil halqi siturut tibat fal ta'rifi. Kahijina idhar meme huruf halak anu genep pek apalkeun sina talak. Kahijina idhar meme huruf halak anu genep pek apalkeun sina talak. Eta saur tuhfatul atfalna. Ayeuna urang lugot. Fal awwalu mangka ari nu kahijina tina nu opat hukum. Al idharu eta hukum idhar. Qoblal ahrufi samemeh pirang-pirang huruf. Lil halqi eta tetep pikeun huruf halak. Situn ari genep rutibat anu tos ditangtukeun fal tu ropi mangka kanyahokeun ku anjeun. Mana qaidahna huruf idhar nyaeta saur tuhfatul atfal hamzun fa haun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Hamzun fa haun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Hamzah ain he nu teu dititikan tambah ku gin jeung kha anu dicecekan. Hamzah ain he nu teu dititikan tambah ku gin jeung kha anu dicecekan. Eta menurut nadom. Ayeuna hartosna menurut lugot. Hamzun fa haun. Huruf hamzah maka huruf ha. Summa teras ainun ha'u huruf ain mangka huruf he. Muhmalatani
ari dua huruf anu dititikan summa teras ginun khau eta huruf gin mangka huruf kho. Jadi huruf idhar teh aya genep. Hiji hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 he, 5 gin, genep kho. Palawargi sadaya sabab idhar teh nyaeta di mana-mana nun paeh atanapi tanwin mayunan salah sahiji huruf idhar anu genep maka dibacana pondok tur jelas. Eta sabab idhar. Contoh nun paeh mayunan ain. An'amta tekeng dibaca an'amta tapi kedah pondok tur jelas. Tah nu digaris bawahi. An'amta. Ulah kieu amta. Tapi kedah an'amta pondok tur jelas. Contoh kedua tanwin mayunan ain. Haqiqun ala tekeng dibaca haqiqun ala tapi kedah pondok tur jelas haqiqun ala sababna tah nu digaris bawahi tanwin ps mayunan ain. Kumaha kartos teraskeun. Contoh katilu nun paeh mayunan he. Yanhituna tah nu digaris bawahi tekeng dibaca yanhituna tapi pondok tur jelas yanhituna sababna nun paeh mayunan he. Teraskeun. Contoh kaopat tanwin ps mayunan he. Alimun hakim tah nu digaris bawahi sababna tanwin ps mayunan he dibacana pondok tur jelas. Sakali deui alimun hakim tekeng dibaca alimun hakim. Kumaha kartos teraskeun. Contoh kalima nun paeh mayunan kho. Waliman khof tekeng dibaca waliman khof sababna nun paeh mayunan kho. Teraskeun. Contoh kagenep tanwin jr mayunan kho. Yauma idin khoshi'ah. Sekali deui yauma idzin khoshi'ah pondok tur jelas sababna tanwin jr mayunan kho tah nu digaris bawahi. Teraskeun. Contoh ka-7 nun paeh mayunan gin. Min gilin tekeng dibaca min gil tapi kalau dibaca min gil sababna nun paeh mayunan gin. Teraskeun. Contoh ka-8 tanwin jabar mayunan gin. Haliman ghafuro tekeng dibaca haliman ghafuro tapi kalau dibaca pondok tur jelas haliman ghafuro sababna tanwin jabar mayunan gin. Nah pan eta aya alif di tengah-tengah. Alif mah bisa leungit lamun keur cicing di tengah. Bisa aya
alif lamun cicingna dina awal kalimah. Dina awal kalimah alif disebatna alif panulung, lamun di tengah-tengah sababna alif kadempet. Jadi kusabab kadempet kaya-kaya teu aya, matak nu kakupingna naon? Tanwin jabar mayunan gin. Haliman ghafura. Sakitu panginten penjelasan idhar, mudah-mudahan manfaat ke diteraskeun kana idgham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.